Nambah di mall. Geus mungkin diawet-awet urang eueuh deui kana. Enak mall deui. Nya Udah pan awet. cek aing ge duitna eueuh deui teh. Oke, rokok eta sabatang deui. Eueuh. Eueuh deui mah teu udutnya. Itu puasa. Sia mah puasa we. Kos nu heueuh. Urang operasi ya. Geus lila ya teu eueuh pemasukan urang. Di mana? Tapi di dieu ge sigana teh aya nu ngaliwat mah ngeunaheun sepi ya. Geus mal aya ieu. Geus cewek lawan misalkan anu mawa motorna lalaki, kumaha tagihna? Nah, Lawan siap. misalkan anu mawa motorna awe, bagian aing oh. Ya, sip. Setuju. Oke. Nah hayangna awewe bae. Mata cangcutun ya. Geus siap lah. Ya mau dibiarkan ya. Engkeun heula bisi ieu. Sebiarkan we so. Tuh urang kan kudu nyingsieunan ambe sieuneun bari dibawa ya aing minta tambah gitu. Terus nambah. Nyingsieu nanti mana hoa ditenggelkeun ke moal nyeri makan kieu mah. Padahal urang teh kan marawa minuman anu bernaon ieu aran pokona mabukeun lah. Aing bensin geus tinggal saeutik deui. Mah ya moalnya kapok. Dah. Kumangke bae lah suganan mahi. Naon ieu? Ngomong. Kieu. Teh ka mana? Nyerek ka kota lah. Turun lah turun. Turun. Enggak sengkeun di dia motor mah. Oh, bisa anu ngaliwat. Aja nu ngaliwat. Aya naon? Aya naon ieu teh? Nah teh nyaho ka aing. Kela Mulyadinya. Mulyadi lain. Tunjuk kosna gua. Iya ku aing dibegal. Aing begal di dia ya. Oh begal, siga kieu. Mulyadi lah. Baik. Tuh wawu jeung mana mah? Geus teu wawu. Bawa. Aya heula. Aya urang mah heugua rek dibawa ge kan. Urang ngebejaan, motor eta geus eueuh bensinan. Tapi heueuh. Geus kumangke. Menang motor nah. Geus bengekeun da kumangke sia. Banyak karep aya teu beurang di bejaan mah. Oh, ka dieu cekelan ieu. Cekelan. Mana bisa yang minum. Awas lamun laporan ka sapau gua babik. Sok bae teu percaya ka urang mah. Ngomong hati-hati aing. Awas juga hati-hati di jalan. Kau udah mau jauh. Ya, cek aing oge. Tebenang di bejaan. Sidik motor bensinan. Maksa bae. Oh bensinan tadi ge bensinan, tebenang di bejaan. Mana sok adi duitna ku aing pangmelikeun. 10.000 mahal deh. Main geus 20, moal mahi pan bulak-balik. Ya semacam bae di Geus eta nu 100 wae ke di pulangan. Nah, beli bensin laju. Beakeun dulu dah. Hah? Beakeun kok. Aing tara ngarokok aing mah. Tuh ya. Haram, pijeun we nya. Bagi ke dia. Lojing tungguan itu. Ke bawa bensin heula. Waduh bae miten. Waduh dah yang pangruan. Oh. Ini di pikiran baik ku aing lah orang kawas nu lieur Nah, orang kerek ngabeda ieu ngabegal motornya. Tadi motor wis ceklan kunaon kalah dibikeun terus mere duit. geus ke mah tong mabok urang begal teh. Lieur. Teu cabang. Aduh. Ieu kumaha mabok deui? Ya sakieu deui geus dibeakeun bae malah.
Dasar rezeki anak soleh. Preman balalegung. Borong aing balik deui. Mending keneh. Tuluy ka jalan sejen aing mah.